Nah salajengna tina sapalihna adab tata krama jarah teh umat dina ngalaksanakeun jarah teu kengeng nyakedikeun kalawan nyakedikeun anu jelas gitu kana bab jarah. Maksudna teu kengeng nyakedikeun teh nya jarah teh ulah sempetkeun ka sataun sakali gitu. Atau genep sasi sakali gitu. Sataun sakali teh lamun lebaran misalkan. Atau lamun haul ya. Nah, teu kengeng kedul gitu. Sabab lamun kedul jarah model sataun sakali jarah. Genep sasi sakali. Komo kanu janten sepuh atau kanu janten guru eta teh sok sababan lil wahsati wal qati'ati nyababkeun kana gelisah teh gitu Nur, gelisah. Hirupna teh teu tenang gitu. Teu tenang kusabab anu di alam kubur gitu. Henteu kalayan secara langsung pakuburanana. Walaupun didoakeun. Memang doa mah di mana-mana ge dugi gitu. Tapi aya waktos-waktos doa anu sae diaoskeun di tempat anu didoakeunana nyata di pakuburan. Gitu. Tapi ulah duikeun ka kedul gitu. Nyumpinganana. Sok nyabeun kana wasah gelisah. Jadi teu tenang hirup teh. Kusabab tara jarah gitu. Katina wal qati'ati nyababun kana qati'ah megateun hubungan. Ku sautara jarah engkena teh moal kersa putih ngadoakeun ge gitu. Moal kersa ngadoakeun ge. Nah, model ku haolan gitu nya. Nah, Ibu Rama pupus tepang taunna moal kersa haol ge. Tah ngahubungkeun antara puta jeung sepuh teh lamun nu tos pupus sepuhna ku ngemut-ngemut tepang taunna maker sahawa moal ku sawab jarahna oge sataun sakali atanapi jarahna oge jarang gitu take gelisah kahirupanna teh moal tenang teras bakal mutus hubungan moal kersaeun hawa termasuk teh ngadoakeun atik sehari-hari moal kersa hawana teh Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kumamin warhamhuma kama robayani sogiro teh moal kitu min moal kersa komo ka Bu Haji Hetim ari artosna mah ditampi ari ngadoakeunana mah tara cenah kitu itu moal tuh tapi lamun kersa jarah hirup bakal tenang teras hubungan secara batin nyambung tiap waktu kersa ngadoakeun kan tenan waktu hawa nama kalau betul ka guru gitu geus lamun tara jarah gelisah teu tenang termasuk ilmu ti guru ngadadak mu ngamalkeun we itu putih ilmu ladang ngaos ti bapa ti pasantren anu-anu teh kusabab urangna teu kersa jarah gitu salajengna lamun ge jarah sataun sakali tina sataun dua kali itu nah ta ilmu ladang ngaos teh ngadadak gitu hawana teh alim kau ngamalkeun alim kau ngawurukeun anu padahal atik hubungan guru sareng murid teh diantawisna nyaeta ku ngamalkeun ilmu laladangan pangburuk guru teh eta ngahubungkeun murid sareng guru teh ilmu ti guru diamalkeun ku murid itu dipidamel ku putih bab salat nya bab saum bab wudu bab susuci nah itu teras diwurukeun ku putih teh cing bade magahan Quran tajwid mahraj wudu jeung sajabana tah eta hubungan murid jeung guru bisa kitu ngajaga jarah urangna gitu ulah dugikeun ka teu jarah atanapi jarah sataun sakali tah teu kene nya nah matak teu heran
ku zaman kiwari dedila nya ini zaman medsos namanya zaman elektronik. Ari laladangan ngawas ti guru mang tahun-tahun CF artos lamun di jumlah puluhan juta komo nu ka luar negeri 500-an juta. Itu kitab oge duikeun ka sabara rak lamun diartoskeun puluhan juta. Waktos oge jutaan jam gitu nya. Meurih jeung sajabana. Tuh dilesotkeun ilmu menang peurih teh. Kitab menang ngalogatan, menang ngawurukan guru nerangkeun guru. Hari ilmu ti memang ti kiai ti ulama tapi tina medsos. Kenal dina medsos we. Tepang henteu ngaji henteu gitu. Urang teh dongeng eta kiai silsilahna gaduh ilmu eta teu patos terang. Dipulungan, diamalkeun, disebarkeun bahkan. Itu ai ladang ti guru asli puguh sagala rupana. Puguh diwurukna, puguh ngawurukna, puguh berkorbanna, puguh meurihna, puguh masantren, puguh ngobongna gitu. Dikantunkeun, tah bisa kitu meureun. Gitu. Nyaeta tarajarah teh putihnya. Tarajarah atau jarang, jarah sehingga gelisah, teu tenang karena ilmu. Jadi enak ya ilmu naha teh. Nah otak teh enak seperti eudeuh locot. Tah sehingga geus enak kitu qotiah we kitu teh. Putus. Nyata ku teu diamalkeun teh ladang ti guru. Atuh bahaya kitu mah cilaka nya. Dan nu bakal nulungan di akhirat mah anu bakal janten sababiah lungsur sapaat sataacan Kangjeng Nabi jeung anu sanesna guru heula kari-kari putus. Itu atuh moal putus mah. Kadenya barudak. Jarah. Alhamdulillah gini mina getol saminggu sakali nya ngajadwal urang mah panan. Gitu kanu ka Pak Haji, ka Mah Haji, ka ulama nu aya di lingkungan urang, ka guru-guru nya, ka Mama Tangsi nu di Pasir Miri-Miri. Gitu ka pangarsa nu sanes jeung sajabana. Ade. Tah ayeuna seueur nu ngalesotkeun laladangan ngaji ti pasantren anu puguh guruna, puguh meurihna, puguh karena Allahna, puguh ngabingbingna teh sabab geus tara ngajarahan. Itunya baik masih kena jumenengna atau tos pupus. Nama terfokus karena medsos. Nu dituturkeun teh dina medsos. Matak wahsah ilmuna qotiah ka dituna. Wa fil hadisi jeung eta tetep dina hiji hadis zur ghiban tazdad huban. Tah ieu. Kana lafaz zur ghiban tazdad huban zur kudu jarah anjeun. Sok cenah sumpingan makam sepuh teh itu Ibu Rama jarahan Ibu Rama teh walaupun masih kena jumeneng sok kaditu jarahan guru teh itu makamna lamun tos pupus itu sumpingan guru teh silaturahmi lamun teh acan pupus itu zur giban zur kudu jarah anjeun giban itu giban kajama anu goba ya giban ka anu teu aya itu maksudna teu aya teh bi ima ku satos pupus jarahan nu tos pupus atawa giban di dieu teh teu aya teh nya teu aya di bumi urang gitu. Pada jumeneng keneh ku sabab misa bumi misa lembur misa daerah gitu. Jadi seperti teu aya sumpingan guru-guru gitu nya. Aya nu di misalkan di Cianjur ka Cianjur, Ciamis ka Ciamis gitu. Anu di Bogor ka Bogor gitu. Sukabumi ka Sukabumi. Walaupun masih kena jumeneng tapi seuti goib dapat dina pada da teu ngahiji jeung urang teu model nuju di pondokna di pasantrenna kitu kiai jeung urang teh ngahiji kitu ting antawis urang sareng ajengan teh ngahiji di dinya ngadin teninga da diurukan
enak ada urang geus mukim geus di lembur pangarasa di pasantren. Nah aya keneh jarahan. Enten jarah teh unggul kanu tos pupus kanu jumeneng oge jarahan. Tazdad mangka bakal tambah-tambah anjeun apane huban rasa cintana take bakal timbul rasa mahabbah ka guru, mahabbah ka sepuh. Nya tos pupus guru teh di jarahan makamna. Jumeneng keneh pupus teh di silaturahmian. Tos pupus ibu rama teh dedila tuh di jarahan makamna. Jumeneng keneh urang teh rumah tangga di sumpingan bumina. Nya mawa caroge nur teh. Ayo aa urang ka mama. Ayo itu ngayus budak gitu. Mau beas nur teh. Mau puteuy gitu ting. Bade ngadon nyamel di apa. Toh bapak nyanak artos teu nyanak pese rokok. Mama apa meserkeun anu nya tuh. Bari pangawasan istri ka amang dinten Ahad bade teun emaknya dinten Sabtuna aa ke ngaos malam mingguna bapak-bapak khusus abdi dinten mingguna dinten Ahad mangga tuh ka bumi sepuhnya ka apa ka emak nur sok beasna sok peuteuyna sok semeleunana komo dibere artos mah ieu kanggo jajan ieu kanggo wah bungaheun nur bungaheun wah jadi berkah karena kahirupan urang teh tuh itu teras urang teh nyumpingan guru bari pangawasan eta teh kakolot bakal nyababkeun langkung cinta ka sepuh teh langkung mahabbah ka kolot teh kitu kolot ka urang langkung mika welas mika asih ka budakna kitu nur tuh urang ka guru langkung mahabbah dalam artian manah teh ngahormat itu guru urang nu ngabing-bing urang diririweuh ku urang waktuna tanagana elmuna rezekina tuh itu urang teh sumping tah urang teh biji rasa hormat gitu mahabbah hormat gitu maksudna take guru oge dan ninggal urang bakal langkung merhatoskeun langkung ridho ka urang tuh ti kolot teh bakal ngahasilkeun rezeki itu nur berkah ridho kolot teh ti guru bakal ngahasilkeun barokah eta rezeki jadi manfaat dari do guru teh ya otak cek sepuh hayang boga rezeki punjung nu jadi indung puja nu jadi bapa hayang berkah rezekina damba-damba para ulama itu pan urang teh sapi hayang rezeki teh hayang hayang barokah nyata isol khairil goer ngalana ku cara nu halal geus ayana dipake perkara anu dipake ridho ku Gusti Allah gitu wios seueur oge asa halal kitu tiknya wios seueur oge asa halal tuh dianggo anu dipikar ridho ku Allah nyata kaung masihan ibu rama kaung ngajarahan guru gitu panjaman ayeuna mah hoyong loba wungkul teu dipilarian barokahna tiknya euna mah gaji hayang gede teu diingetkeun barokahna mah ku sateu ngikeun barokahna hal anu teu nyababkeun karena aya barokah teh di dirumpak we mah itu mode teu salat teu paruasa teu zakat nya tuh atuh dicabut barokahna rezeki loba ge pan pake hura-hura we anu haram oge da hayang loba teh dilaksanakeun gitu naudzubillah tah ieu hadisna tikzur giban tazdad huban jarahan anu teu aya teh ima teu aya ku sapupus wa ima teu aya teu acan pupus tapi jarakna teu ngahiji jeung urang ibu rama guru gitu tazdad huban maka dina manah urang ku Allah bakal dipelakeun benih-benih mahabbah nya hormat ka indung bapa hormat kanu jadi guru insyaallah beunghar jeung barokah hirup gitu itu min nya min gitu jar sok ngadoakeun komo geus pasian aci nya wah alhamdulillah
wa ala tutili jeung yen ulah ngalamikeun anjeun istri mudata ziarati kana waktu ziarah la siyama idza kanatil mazuratu masgulatan la siyama idza kana sumawana di mana-mana kabuktosan sal mazuratu jami anu dijarahanana eta masgulatan anu nuju repot saribuk gitu au mutahayyiatan atawa anu persiapan lil khuruji kana nyaba atau keluar gitu li tanawuli ta'ami atawa gitu nuju mam gitu ila ida tolabat angin di mana-mana nyuhunkeun ye majuroh minki ti anjeun istri dalika kana jarah pala baksa maka teu aya madara eta maujud idan dina nileka tolabat teras di tina sapalina adab tata krama jarah yetik lamun ka anu masih kene jumeneng gitu khususna salianti ka ibu karama ieu mah nya boleh ka guru gitu atawa ka anu sanesna ieu kudu diperhatoskeun situasi dan kondisi anu dijarahanana lamun teh anu dijarahanna teh nuju sibuk nuju barang damel itunya nuju sibuk ke di Serang di kebon atau di bumina nuju barang damel sibuk itunya atanapi nuju persiapan bade nyaba gitu sa angkateun sagejeligeun saleoseun gitu atau nuju armam gitu tah omat urang nepangan teh sebatas nepangan weh gitunya assalamualaikum salam sasalaman aduh punten ngawagal manawi teh teu nuju barang damel manawi teh mau angkat nyaba mau muyos abi mah berkah doana we ieu mah saja silaturahmi mangga tah kitu ti ulah kieu abi teh priyogi hoyong dilandongan hoyong didoakeun hoyong pas kitu atuh ngantegan itu ngaganggu itu nya ngahalangan itu teh keng kudu aya adab tata krama lamun nu dijarahanana keur sibuk itu disingkat wae atawa bade angkat geus disingkat wae supados itu teu kaganggu teu kahalangan teu pamengeun nya bede nuju emang kecuali lamun itu miwarang sumping ka urang gitu misalkan cek amang teh ka Nur misalkan di mana itu telepon Nur tiasa ka dieu Nur mangga gitu iraha tiasana dinten Ahad oh nya abi pan tebih kadinya 4 dinten misalkan tuh walaupun naik pesawat pribadi wih pesawat pribadi teh papatong we gitu ka dugi ka dieu nuju sibuk damel eta udah dipiwarang teh jadi masalah lami gitu nuju emam gitu ada di piwarang tama atau bade angkat amangna teh dari piwarang tama bonganna eta teh jadi perkawis ieu mah lamun teu dipiwarang singkat wae itunya wa antakuni nadipatal malbasi wallahu a'lam